Nyai titik tulis akan geus cunu ka waktu mangsa ajal geus datang hamo nyalahan mi HP talata samemeh miang pangnepikeun ku Nyai ke kasih cika ujang nitih wanci si bapa nepi ka pati poma ulah rekeung pikeun nuluykeun tanyakeun ka mun geusah mawa pek teruskeun yeuh perang nu can geusaan layung geura indit andika balik ka peuting geura bawa yeuh nyawa kanu kagungan tong diantep ieu jerit nu nyingsarakan ujang Nyai yu atuh apa rek mulang Nyai titik tulis akan geus cunu ka waktu mangsa ajal geus datang hamo nyalahan mi HP talata samemeh miang nepikeun ku Nyai ke kasih cika ujang nitih wanci si bapa nepi ka pati poma ulah rekeung pikeun nuluykeun tanyakeun ka mun geusah mawa pek teruskeun yeuh perang nu can geusaan layung geura indit andika balik ka peuting geura bawa yeuh nyawa kanu kagungan tong diantep dia jerit nu nyingsarakan ujang Nyai yu atuh apa rek mulang